Budak, coba di-subscribe he. Kurat-kurat teuing ke bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Wah lawan ke Indonesia mah. Dak. Musim gering, kotok teh gering. Sia hirup teh dia jagur. Hei jagur, sia hirup keren teh. Ulah hirup paes ya mah. Ya rugi aing. Sarebeuh sianya. Gitu. Ulah kena corona sia dong jelema, kepala lodar. Nu dia mah ya nu anyar ya. Sikat gigi ya. Sia tuh gadingna loba amat. Kucing. Hoi. Makotok be dia mah. Weh, kumaha aing be dia? Sikat dia ku aing. Sia mah kotok be nu paraban. Beuteung aing ge hayang dahar. Wah sia, mending gerak ka dia ya, bantuan. Paraban kotok aing. Dia mah ampun aing makasih yang mekona kotok. Aja maksudna naon sih eta kotok disikatan kitu huntuna. Sia mah bersih-bersih disikatan kitu. Atuh pan supaya smile bagus, kadila gadingna doang sia. Nanglad. Atuh aing mah ieu mah lain gading, aing mah emas sebenarnya mah. Sia mah teu boga kanyaho bae, mangkana huntuna diganti doang aing. Geus coba he, ulah ngomong kitu bae. Ten kotokna. Atuh kira-kira sia mah main tajong bae. Bola. Sirat dia diuk siana ge. Sia. Goblok. Lain oge dia ngomong kotok bae supaya naeun he. Oke teu bosen sih eta maraban kotok bae. Betul mah lapar dia, aing ge nyaho. Tuh sia nyaho aing lapar. Sia mah unggal poe ge lapar bae ge nyaho. Maraban kotok bae nah ge dahar encan. Atuh aing mah gampang beteng aing. Nu penting mah kotok heula. Ya kotok loba, Kotok bae dia mah kotok lah. Uyang aing mah. Mendingan ngaliwat yuk. ngaliwat di mana? Atuh hayu bae aing mah. Atuh geus di mana bae ngaliwatna. Anu penting mah dahar bae ieu, tapi urang ajakan budak. Barudakna di mana? Aing mah aing urunan teh isi, nya teu boga duit. Geus gampang bae, masalah pendanaan mah. Intina mah urang tangkeun budak heula. Jadi lamun misalkan budak barogan duit, jadi ngaliwat, teu boga duit, tapi kudu jadi aing mah ngaliwat. Geus ayo, nomor hiji aing mah kana dahar mah. Ayo enggak. Dahar ieu urusan. Tuh anca bae, Bos. Atuh anca bae dia he. Kurang mana dia? Bos, sampura bos. Slow. Dia mau motor pakai mata ulah pakai suku. Geus sip. Nya aku dia saking aing keur laparna. Heula ieu mah aing asa nempoan ieu mah. Ieu mah aing asa wau ieu. Jelema teh lain ieu. Sia mah ngomong kitu. Si Jupri ieu mah nya. Sia saha? Aing saha ge? Goblok sih teh nyok aing. Aing Kosim. Oh, si Kosim nu kambari main film si Jet Li. Oh, eta bener sia. Nyahoan sia. Sok nilai film aing kitu. Iya baturan aing nu keur baheula, Jim. Aing jeung manehna ti leutik eta. Pokona mah manehna ti pangruntahan, aing ti leuweung, kapanggih jeung manehna. Nyetel aing. Oh, nyahoan sia, hampur aing nya. Oh, aing ieu hampura ieu. Sugan aing mah saha bae. Urang si Jupri ieu mah, Cim. Jupri ya. Baturan aing keur baheula ieu. Aing boga ide ya. Pan urang ayeuna keur butuh dana, jeung lewat mumpung aya si mantulan kuak kang taditna. Lain Jup, ieu he. Kamer ngaliwat ieu, teu boga pendanaan. Haju urusan jeung aing naon ieu, pendanaan jeung aing. Pan minta duit ka aing urusan jeung aing naeun. Jadi kieu Jup. Nya ieu pan kami arek ngaliwat. Kudu dana. Wayahna be ieu mah danaan. Saeutik mah jeung meuli-meuli foto kalkun. Soalna aing rek ngaliwat sareng sabari manggang. Ja aing manggang sia teu ngeunah. Sia mah sungut, bau runtah gitu Kadarna kitu sia.
Tah justru eta sungut aing bau runtah di kamari aing ngakanan runtah bae ieu mangkan aing hayang ngaliwat ayeuna nya wayahna nya Geus sayu mending ngaliwat ya nya nyaho awak kieu mah kana dahar mah nomor hiji. Geus lah lillah ya gerahan ih. Ih, coba geus lah pagujud ge baju aing mem lah. Geus sayu geus jadikeun. sanggeus ka dieu duitna pokona mangke kan lamun misalkan siap ngaliwat ayo laporan ke ka dia yo beres belanja Oke. geus ka dieu mana duitna Bangkawara si Kosimnya sungut yang tai kudu bae minta duit ka aing. mantap ya pokoknya no ya karena rengcung kalau misalkan nangis asak lewatna di kabaran oke nangis ge aing rek balanja heula nya nomor HP masih nu baheula keneh kan Coba heula. ulah baheula ieu engke ku aing dikontak kan di telepon saya kudu hadir Banget ge nu baheula ya doang. Banget mah coba heula kieu. ayo berangkat man ya Yuk. Nang duit sih aing gitu siapa gampang masalah duit mah jangan lewat mah ayo berangkat Jadinya apa kan jadi. iya tinggal dengan lauk nama rendah jalan lauk nama terus ayah lian jadi tuh cenah ayah hayam budak Oh iya. satu orang 14 menang Gampang lauk banyak. ya lumayan coba bawa tak berat makasih ya Si Katip masih ya. Gua ngerek kadi itu dengan ketelihan lapar beteng ya. beneran aing arek ngaliwat ayo ngaliwat jeung aing Ngeliwat di mana? geus di mana bae anu penting mah dahar we meureun sih ya Oke, ayo siap. berangkat orang beneran ya aing soalnya nu mantuan Oh, siap siap. Usap temenang bae. Yang tua lain ku aing salam dunia. Wah, sih mah bos. Ya, berat tua ku sia. Aing mah maka rek santai. Siap bos, siap. Bagong, aing mah kudu ditahan bae. Kadeulina di dieu mau belutan salah garing. Nan bos goblok ieu. Pan sia ngeremong. Cacak cak boy. Ampura bos, itu doang oge. Wis cukup lah, tinggal nungguan beberapa menit. Pamanggina ieu lamun diinum lin. Tapi lamun diinum ka aing paeh. Ke lamun aing paeh, ke si bos ngagotongna beurateun. Nya aing can boga pamajikan deui. Ulah, jeung ngaracun saha aing kan lewat. Dengeunah nya ieu ya tangkalan bener tah Bener. adem aing ngisikan heula nya Oh, segera atakeun bae tah segera bersihan bae tah laukna aing ngisikan heula Ya gerang huruf. Aya sawedeun mah tadi dicai. Saha eta nya? Mungkin ngaliwat. Gampang. Bos aing gerak. Enan bos, enan. Bela ku sia tuh. Itu doang na ide ngasih Kosim keur ngaliwat. Tapi itu jika na si pitak kan bos. Wah, berkhianat itu bos si pitak bos. Ka urang. Mana? Jauh. Nah, bos, aing boga Edi. Salah ide. Oh, maksudna eta. Ini obat kene. Menu urang obat kabean pepe salam dunia. Siap kurasa salam dunia. Mengpada ramai kabeh salam dunia. Laksanakan. Diracun lin basna. siap Wallace Matisan Bobby Sula anjing kesrek gimana udah kelasnya 15 bagus yo Citutan anjing kesrek Nah, si Kosim Allah pengen racun si pitak
berkhianat, goblok. Malah iya akan terlihat dia kayak tua. Kau sih mengisikan beas lagi kudu setahun baik ngabeakeun jagat. Nyo, seneng geus aja beludi ya. Sim, geus jangan ngisikan Sim. Gila amat ya, sungu teh harus baik. Ya mas setahun. Yang sulatang. Tunggu ge kuat dah sabeungkeut ieu. Yang geus beres ya, iya. Beres dengan cerangkeun bae. Asik. Tinggal ngomong meureun lah. Sim, kamu mah geus asak ya Sim. Bener tak? Oh. Berapa jalan si eta tanggal daun. Ya geus lumayan lapar ieu teh. Oh, nya. Dem! Kalau daun, 2 tangkal bae. Dan! Atau sungut si kosim sebeda guha, bukan terkenal daun ieu ge. Ah, ya, akan ku dia daun. Ini kan sana dah. Iya misalnya geus asak sangu masa lagi cuma ada deui. Mana sih daun? Kita 2 tangkal kangala sakitu. Ieu bisa beak sia mah. Bisa diamparkeun hayu. Maksud aing yang dijual ku aing separah nama. Kamu sok ya, ayo. Sok tak kita. Ada aja lah, umur teh kita lamparkeun hayu. Ayo, Wih, asak pan ho. Ayo sekedar lah. Hareuy dah. Lapar ya betul mah iya. Aduh, Bogor. Bismillah saya baca doa. Islam mongko. Ya Allah, muga-muga disabangkeun. Amin. boga teh dieu lahar. Nah, dia kosim, dahar apa kesetanan dia mah. Hara, Mantap. canca bae. Ba anu aing mau ngalamatan aja. Aing ngelir amat dah. Ieu nya, Asing ngisikan di mana kosim? aing mah tunduh jadi nah ieu nyalirnya tunduh. Aku. Awa nyicim, aduh, karena beheng seul kieu he. Bos, geus paraeh, bos. Ayo ge, tadi ge. Paraeh gonya dia. Modar dia. Sekayaknya naon dia. Biasanya bos, kurang palingkeun bae ka ditu sugan akan manyeng. Ibu dah teh. Ayo geus kada palikeun. Gaing marah maka. Ayo bos. Pasti si Kosim mah bukan dia akan menjawab. Ayo ge bos. Itu ngebul-ngebul nama. Bamus asak liwat nalin. Coba teh angkeun lah. Pan budak pangko ngarang liwat kalah sararek gitu. Terus duit ongko ku aing. Ngaliwat kejar adik, kumaha ge pamikiranna. Ja ieu urut ngaliwat nama. Geus lebih kieu geus ledog ieu. Jigana ieu budak kaseubehan sarare ieu jiga nama. Wow. Hei. Ayo si Kosim nak ka mana ieu? Eueuh di dieu. Ih, pan si Kosim masa dicai. Dia putri duyung bae. Dahar ieu daharna. Sampai ka molor dicai kitu. Kosim bisa betah amat. Dicai teh jaluk betik bae.
Siang lagi hirup. Dah tenagaan aing taraka. Sebelumnya mohon maaf pada para subscriber Sigering TV, kami telat upload video terbaru dikarenakan ada kesibukan masing-masing dan ditambah cuaca yang kurang mendukung. Jadi pokoknya kita akan tetap semangat dukung terus Sigering TV dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, oke? Atuh aing mah gampang kotok aing. Nu penting mah kotok Kata gue tuh. Minum kueng Lin. Tapi kueng lamun diinum, kasih bos ngagotong aing, engka aing pae. Ulah lah, nyancen aing kekat. Ngaliwat di mana? Atuh hayu bae aing mah. Atuh geus di mana bae ngaliwatna. Anu penting mah dahar bae ieu, tapi urang ajakan budak. Oh bener. Hayu. Kumaha? Ket. Ese. Itu.